pul. Udang sih. Udang Pul, pul. udang. Ke deung ngomong wae. Kurang oke. Kamar itu kena mandi. Apa budak nih kubluk-kubluk teh hirup sana. Ipata si Neng. Sebenarnya mah kangen kan Neng. Saya nga-WA. Ang tuan ni Aana yang nga-WA kan Neng. Yang si A. Soalnya masih kaingat wae ku A. Masalah kejadian kamari. Gelis. Mudah-mudahan maneh karepna mau ngaduakeun urang deui. Soalna urang geudeuh ka maneh. Da sabab maneh teh gelis. Oh, duana di dunia ieu mah. Geus ayeuna mah A rek mendekat gawe heula. Maneh icing nya di kamar AA. Lah ka mana-mana. Manila ya. Itu sih mandi di segeres hayang manggeus nang rezeki deui sia mah kerak udang. Gandeng lah A. Ngomong wae. Neng. Mangkat nama nya. Berangkat ke nya. Oh. Jaganya ieu mah. Oh. Awas, kade nu maling. Oh. Can aya job deh, pusing ya otak. Ini kemana sih ya? Biasa gawe lah. Ngobrol ya. Ngobrol deui. Job ya, mana heula tuh? Biasa ka ieu pada melang. Ih, roman-roman nama tuh bunga-bunga ieu. Biasa aya nu kamari teh aya geus patentelan deui jeung Neng. Oh, anu kami diceritakeun ya? Nya eta. Alhamdulillah heuh nya. Coba angin panaon jodoh mah ka mana-mana heuh. Nya. Eta ieu ngomong-ngomong di daguan infona ya, ke kabaran nya. Ieu job-job ini pusing. Oh, mungkin di kabaran we nya. Mun misalkan aya mah. Oh nya A.
Iya si Neng ayeuna ulang tahun. Ke orang antar pembeli kado Beli kado ke mana? ka toko hareup we anu biasa. Hebat loba duit nak mana yang gini nya. Sugan-sugan we aya. Ke orang janjian deui nya di dia. Oke, siap-siap. Ya, Oke. oke. Bener ya? Oke, jam barang kan di kabaran dah. Oke, siap-siap. Ya. WA nya. Oke. Siap. Geus urang ka ditu nya. Oke, oke. Oke, Lepoin di bejan. poin. Oke. Assalamualaikum. Sang. Ah. Aya pagawean kan? Pagawean aya paling ngagawean tropi kaki obat yang kaki tilu nya. Oh, nu pas kitu. Oke, top sekolah model kieu ya. Tapi enak diganti biasa oke bola. Oke, siap. Sip, gawean aya enak. Tilu. Alhamdulillah beres oke pagawean. Tinggal nyokot gaji ti si bos yeuh. Dibelikeun si Ayang bunga. Bunga deui. Beres. Beres teh. Iya aya titipan di Adit. Oh, nuhun teh. Ya, Emang Ari teh kemana? keur cewedean can balik. Jangan satu balik lawannya teh. Ya amat. Biasa teh, iya malam minggu rek melikeun sesuatu ka Ayang Beb. Oh, heula teh. Wah, hebat kulungan gajian. Biasa Pak teh, iya malam minggu rek melikeun kado jeung Ayang Bebek. Ya, anak tuyul ke mana sih lila amat ya? Aing mingguan geus carangkeul ya. Jadi bujur coba cangkeng. Ini, igoni anak tuyul. Gajian. Kak datang ke mana nongkrong tangga bujur. Ulah udah ada tuh ayo geus gajian ieu. Ayo urang anter kumaha? Jadi ya beli kado ya? Jadi atuh geus menang. Ish, benernya. Ajak-ajak atuh. Keng di kabaran pokona mah enak urang anter heula ka ditu. Pusing ya geuning. Ka toko. HP mah bagus. Iya. Kuota ge ohan. Geus picen weh. Ayeuna mah urang anter ka ditu yuk. Ayo ngomong tah. Gede man gajinya tah. Ah, tong ditanya atuh. Yung di kado nah dicari tanah iya. Jauh-jauh yung kayak orang ya. Heuh nya kado naon nya? Eta hobina naon eta kabogo Si maneh. Neng mah hobina berenang, ah. Tunggu saya belikan tempat nu banti berenang teh tah. Aing hobi berenang mah supaya ngebak ke cai tinggal nyanyian. Neng. Ayo dah, pokoknya mah urang ka toko heula weh. Ya. Udah teh mati mantan ya. Ya, hebat. Wah. Di motor lo bensin ngomong-ngomong. Kamu ini bensin. Duit ya? Heeh, ini bensinan Duit gaji? Heeh. Yang satu. Heeh. Buka leh. Oke tuh mana? Di itu di pomat tuh. Oh, Boleh na? Oke. Mahi ka poma iya. Heeh. Di mana mau poke? Coba orang buka lah weh. Siap. Pada mana tuh? Tenang ah, jeung bensin mah. Sapada ngaca itu aduh. Ah. Mingko gaji. Tak naon, surat naon, ti kabogo maneh lain. Saya Lain, nyokot nun maneh. Coba gedang urang baca. Aduh. Eta surat naon, surat cinta lo dituduhkan karena orang. Gedang urang baca lah ya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pul hampura minggu ayeuna gajiana di hutang heula. Maneh apa sorangan situasi ayeuna keur PPKM. Pesanan piala ge saeutik wae. Insyaallah gajiana minggu hareup jadi double. Wassalam. Ah, tuh talangan heula buka ditu lah teu. Ih, siapa? Soalna urang geus ngajanjian ieu kumaha tuh. Boh jeung sia aing meuli beas ke hese anjing daang ge. Nya sangangan tadi aing nuduhkeun ican aya job ieu teh pusing. Nek mah teh pagawean ka maneh. Lieur ah urang ge Aduh, kumaha iya. tuh. Motor o bensinan, ieu biar ge ya. Aduh, kumaha po? Duh, Ieu teh. anjir. Panggihanna tuh bos maneh teh kumaha judulna? Geus lah. Jadi Kumaha ka mana? sawa heula urang ah. Ulah ngalamun ya. Moal. Aduh. Duh Gusti, kieu-kieu amat hirup urang. Bobogohan karak babageran, niat mah arek beberean. Dibere gaji malah dibere surat. Leung surat tanuh mah. Ieu mah surat kasbon heula.
Urang hayang kos batur bisa bareng bere Gusti. Kieu kiamat hirup urang.